dina sujud nggak mungkin kita baca dulu alhamdulillah Mohon. hamdan yu'afin yang pokoknya itu lah gitu ya. Mohon. Saya tahu kok kita penempatannya kan di mana? Mohon atau Dia kan langsung kena tasawufnya. Atau nuhun Pak. Nah jantan iwat iman dina ngadoa anu tadi teh anu ku nabi aya sahabat nu salat kadangu dina salatna walam yumajidillah walam yusolli ala nabi, tidak mengagungkan Allah, tidak membaca sholawat. Maksana nu tadi konteksnya dina tasahud, henteu tahiyat, ras henteu ngaos sholawat. Doa secara umum di luar salat mah enggak. Urang di sana beuteun da bab doa mah panjang tadi biring teu kadugikeun. Dina bab adab doa Bapak Ibunya secara umum di luar salat. Upami dina salat mah tadi urang dina sujud, dina tasawuf akhir takedah urang ngaos sholawat tidak atos misalnya apa nu kahijinya ngaos sholawat, ngaos tahiyat, tadinya mah mangawe ngadoa dina sujud oge sesuai kebutuhan. Tapi kayak gitu pami urang misalnya dina sujud ya Rahman, ya Rahim, kayak gitu. Kayak gini silakan. Nah itu diantara memuji, yumajidillah, memuji Allah itu ya Rahman, ya Rahim, ya mujibad doa di sananya. Itu bahasa Arab, Bapak Ibu. Ya mujibad doa, wahai yang maha pengijabah doa. Ya Latif di sana, ya Rozak, ya Fatah. Wah, seueur Bapak Ibu mangga. Di sana orang ngadoa sholawat ka Nabi boleh teu dina sujud urang satu acan nyuwun ka nu inti boleh sebetulna. Allahumma sholli ala Muhammad, doa dalam konteks bukan membaca sholawat dina tasawuf namanya, tapi mendahulukan kita kembali membaca sholawat. Tapi kan atos tadi sebetulnya dina sholat mah. Nah tapi nu intina berdoa itu sebelumnya dimulai dengan memuji, menyebut-nyebut asmaul husna. Nah itu adabna ulah hilang. Tadi teh ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya sareng sanes-sanes nama eta mah sesuai kebutuhan. Nambe urang pok doa urang silahkan. Itu anjuran. Walaupun kalau tidak dimulai dengan itu juga doa nama sah. Tapi Allah mah tangtos langkung bingakeun pami urang tadi muji-muji heula. Ulah jawab minta ai mujina henteu. Isin kumurang kali gesok muji galanya iwan iman tah manya ka Allah. Kanyantan kirang langkung penjelasan gitu Pak. Wa maksud teh doa anu diajarkeun ku Nabi atau Nabi ghair maksud itu yang redaksinya tidak langsung diajarkan oleh Rasulullah, termasuk dengan bahasa ibu, bahasa maksudna bahasa ibu teh bahasa urang masing-masing. Allah mah maha uningan nya kana maksud tujuan doa urang. Kumaha pami urang ngadoa ku bahasa Indonesia, ku bahasa Sunda, dina sujud, dina tasawuf silakan. Sekeras apa mendoakannya atau membacanya. Sakumaha urang dina doa sujud we. Sakumaha urang ngadoa dina tasawuf sakitu. Jantan ulah ngagorowok nya tantos bilih kaganggu nu gigireun. Ya Allah, sing panjang bumi teh. Gigireun teh aduh kaganggu ya cenah si ieu ya menta payu bumi pada urang ge hayang payu sepeda ya. Nah iwat iman tong tarik teuing bilih janten ngaganggu kahusuan. Nya ngagerentes dina mana Allah lagu kuningan salesna. Tapi pami urang digerenteskeun, dikedakeun sakedik, nu penting teu ngaganggu pami berjamaah mah kanu sanes. Itu silahkan. Upami digerenteskeun sakedik, pami dina mana ngageletis ngagerentes dina mana Allah pun tahu. Janten silahkan ku eta mah nya. Mung tantos ukuran seberapa keras itu sesuai dengan bacaan sujud atau tasahud. Kirang laku kitu walau alam. Mohon. Kalau munas itu ucapan manusia. Mari aya hadis Nabi. Mohon. Misalkan murni Bahasa urang banyak mohon. Bagi dan aya hadis Nabi teh inna hadhihi salat la yasluhu la taslu fihi min kalaminas. Salat itu tidak pantas ada ucapan manusia. Nu teu kain teh obrolan di luar bacaan salat. Sapertos kantos aya sahabat nu bersin ku nu gigireunna diwalar. Ya kamu kalau gitu pedah bersin. Tah ku Nabi diwagel ieu mah aya bu hadisna. Jadi bersin mah
mengucapkan alhamdulillah mangga, tapi ngawalerna itulah kalamunas. Walaupun kan yarhamukallah doa sanes ieu. Doa. Tapi di nararaka ieu ngobrol, ngajawab ieu tah. Pernyataan jami ieu nu bersin alhamdulillah cekireun teh yarhamukallah, nah itu kalamunas. Karena dia berbicara menjawab perkataan orang ini. Adapun kita berdoa dengan bahasa kita, walaupun memang diucapkan, ya, tapi henteu tarik itu bukan kalamunas insyaallah. Jalaran ayeuna menuju nya aya musimna Natal da gitu kumaha upami gaduh rerencangan kosong nyahakeun masihan hidangan gitu kaduangeun kumaha eta biasa eta di tenda antara pinter Kan permasalahan tadi teh ieu mah tos ngaitna bab akidah punya sapertos pemberian dalam rangka perayaan hari besar mereka. Misalnya kue non dina Imlek teh. Dina Imlek ya, tapi naon bae lah kadang-kadang Natal oge. Termasuk jangankan kita mengucapkan selamat Natal, mengirim surat kartu selamat Natal juga. Tapi mah teu selamat Natal mah. Kan imah dina WA dina ngechat selamat Natal tuh kene-kene. Imah dina kartu selamat kene-kene. Ataupun kita menerima dari mereka. Itu sama sebetulnya. Aya dina kaidah usul maharuma fi'luhu harumat talabuhu. Yang diharamkan mengerjakannya maka diharamkan juga kita mencarinya, mengambilnya. Nah, gitu janten liwat iman tangtos kantana di kaitanna sareng urusan kepercayaan agama. Nah, numawi urang keur maranehna mah halal da kepercayaanna, tapi ieu berkaitan tadi ibadah ritual maranehna nya urang teu kenging nyata teu haram kanggo urang mah. Nah, itu jelas haram. Atau wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu Al-Maidah ayat 2. Janganlah kalian tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Perayaan Natal kan dosa, alal ismi itu dosa jelas. Saur urang nu berakidah Islam, maka sama dengan kita membantu. Ada karunya iman toleransi sama saja. Ku urang dicanak dipasikeun kanu sanes, taburan terang eta teh haram. Nah, gitu berarti urang nu dosa. Sanaos dipasikeun kanu sanes mah batu teu terangnya nya ieu teh naon ieu aya supermi di sana. Sabungkus gitu. Teu terang padahal tinu Natalan di sana ieu. Atau kue naon bae wayahna. Kita berhak menolak. Mohon. Punten abdi mah punten. Kumaha lah bahasa nu sae. Katanan ieu mah tinu benten agama. Gitu. Mohon atos we tolak ku cara nu sae. Eta mah magi berkaitan sareng ritual agama nu sanes. Ku bahasa nu sae lah. Punten da abdi mah dina ajaran Islam misalnya urang langsung tegas katanan. Dina keyakinan ajaran Islam tos aya dina Al-Qur'an, dina hadis Nabi tidak boleh berkaitan dengan perayaan dan lain sebagainya. Kita berhak menolak. Gitu. Sing sae maka painten upami bade masihan mah kewe utang dina raraga Natal bea sakarung ditampi we engke tapi pas Natalan gitu. Wacana pami pas tahun baru tah sami ulah eta gitu. Akidah yang masih anak di gereja. Mohon taktos urang teh amot punya karena memang pertemanan kumaha tapi ku cara urang bahasa nu sae oke insyaallah mereka akan memahami sapertos misalkan dina kapercayaan aranjeunna ku urang di pasien atau naon diajak aranjeunna pasti menolak maaf karena dalam kepercayaan agama kami ini tidak diperkenankan mereka pun akan sama tah urang sama gitu nah gitu ya terus termasuk hal-hal anu punten pabinahan punya pabinahan dina hartos hal-hal memang teu sapagodos sareng Quran Sunnah kita berhak menolak jangan karena alasan toleransi ieu tatangga urang bisi dibaeudan ku salembur ieu ya numawi aya nu punten pisan nu sanes kan aya keyakinan tahlilan tatangga urang tahlilan urang iringan toleransi ini pun kan sami Bapak Ibu sami ya kan tidak boleh dengan alasan toleransi kan tenan ieu mah luar Islam Nampi gitu. Nampi eta di pisan ti tahlilan. sami mohon gitu dodol Cina mun bade mah dodol Garut we aya anu ieu
siraman gitu kumaha itu kedah gini tukang hias kedah nutur kumaha. Patalasannya ibu tadi jantan ayat maka we tinggal dina Al-Maidah komit 4 ayat 2 wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Memang dilematis kata. Yang dilematis santos ibu sebagai profesi perias ya. Upami orang teu diladenan, teu diturut, aduh konsumen ya teh gitu. Ari diturut emut ya teh teu kenging. Kumaha atuh? Insya Allah sama pami orang terang nu yakin punya yen nu ieu teu kenging ieu teu meunang tapi itu orang ku bahasa nu sae oge neng painten mah ibu mah perkawis ieu mah ieu ngan perkawis anu ieu painten dina aturan nu ibu terang dina Quran dina Sunnah mah ta ieu mah nu ieu teu kenging ieu patali sareng tasabu terangkeun painten ku ibu teh jadi usan heula ku eta maksudna sanes jantan usan ibu jantan usan kedah dirugikeun eta teh anapun ke panginten kumahanya sieun jantan cenah si ibu mah berbelok arah nah panginten itu resiko tapi orang memang kedah didugikeun heula kumaha gitu tayeu numutkeun abdi dilematis punya teu gampil terus terang apa ibu mah teu ngalakukeun ieu teh misalna punten upacara non dincak endog nah tah kantenan heuyeuk seureun itu mah ritualnya painten ibu masukkan nih. Kena kesenian kan? Nah, upami dina kesenian misalkannya dialihkeun ka ibu teh, kumaha pami ieu tah ti ibu mah aya opsi aya pilihan kumaha pami ieu ngeuyeuk seureut mah satarang ibu painten ieu mah aya kaitan sareng upacara-upacara mistis nu sanesna kuropat sareng nu sanesna dugikeun. Tapi ibu teu gampil bener ya abdi nyawa situ teh. Teu gampil salesa urusan kieu teh. Mudah-mudahan tanya sakedik-kedikeun mah orang sambil dakwah sambil ngamarkeun ilmu Biasa. ulah hariwang ku rezeki ti Allah si keluarga teh kalau tetap boleh anu khutbah ge anu penting sok di eta teh mohon di implik-implikan kalau lagi dari 10 menit ada justru eta mohon mohon laras eta teh teu gampil punya punten abdi ngadugikeun teh tantos ku ibu mah painten sebagai pelaku di lapangan tidak mudah tapi urang teh sakedik-kedik dugikeun we tapi painten ibu menghindari hal-hal berbau maksiat dosana urang teh dikiranan nungtutan bagi pami misalkan yang saya nama sekaligus saya nama total tidak menerima ya upacara-upacara dalam pernikahan yang ya misalkan goyok suruh kecuali merias kan nah itu oh tak itu nah gitu mohon ya painten pangemuti abdi sapertos gitu sambil orang keras doa ka Allah teh bilih aya tataledoran salami ieu aya kalepatan dina usaha nya aya hal memang Allah teu ridho nya aya pikiran nyawer kan nuhun mah kantenan nyawer mari kan itu berbau khurafat bukan masalah adat sapertos eta teh sesama nya mohon sok dieu kana teh disambutkeun teh ada ieu mah ieu cenah kesenian adat cenah da teu aya sekali-kali acan dina agama mah kitu Ustaz memang salangkung kan sepertos adat punya tapi itu kan berkaitan dengan kepercayaan kadek magi pami adat hukum mabios tapi itu kepercayaan anu aya unsur khurafat ayeuna disawet teh meh murah rezeki berarti lamun teu disawet nah gitu Pak itu di awur-awurnya beas atau segala rupi bukan tidak bagus urusan memberinya tapi keyakinan di pengeureun eta tan wae Pak itu panguti abdi nya urang teh sekedik-sekedik mau ngamakeun hasil ilmu sareng sadua ka Allah teh pilih aya hal-hal dina usaha urang anu memang Allah teu ridho gitu